Para mitra anu mulya anu sami-sami ngabandungan dongeng. Ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun nu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, anu sering komentar, sering ngabagikeun acara ieu ka wargi-wargi nu teu acan uninga. Atuh hatur nuhun margi para mitra dongeng. Atuh para wargi seueur para mitra kapungkur Mang Jaya ngadongeng ngawitan pisan paling ngawitan pisan sohor di Karawang para mitra. Teras ka Garut para wargi ka ieu Kadipaten para mitra Cianjur gitunya teras nerekam kana mana ka tempat-tempat sanesna para wargi. Alhamdulillah ku perantaraan ieu dongeng Mang Jaya jadi loba dulur loba baraya. Mangga para mitra dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna ngincak bagian ke-40 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya nuju neraskeun hanca karangan Aan Merdeka Permana. Carios nuju dihanca nyaeta judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Mangga para mitra sadaya atuh urang teraskeun ieu dongengna. Etang-etang hiburan bae Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga urang teraskeun ieu dongengna. Para mitra anu mulya, meunang katerangan yen Ki Ajali masih kene aya di kieuna. Atuh puguh we ngarasa bungah amarwata suta. Bungah kagiri-giri. Pikeunna atuh hemang lendra mah. Jeung boga pikirana manehna hayang nulungan Ki Ajali cenah. Hayang nyalametkeun Ki Ajali kitu di antarana sok sanajan cenah elmuna masih keneh memang encana sabanding lamun dibandingkeun jeung Aki Darum. Tapi sok sanajan kitu Mang Lendra leber ku wawanen. Malah mah harita teh atuh ngajak para wargi sadaya ka Nyimas Wulansari. Hayu atuh tepungkeun Kakang jeung Ki Ajali. Ceuk Mang Lendra geus teu sabar. Upami muhun kagungan pamunut di nagara Pulo Majeti mah kedah aya syaratna atuh kaula nun. Tema Nyimas Wulansari. Nah, sok ya saulah beura teuing atuh pasaratanana. Cing sok jelaskeun ka dieu ka si Kakang. Sok jelaskeun ka si Kakang pasaratanana kumaha cing. Saulah eta we. Asal ulah naon? Berat-berat teuing. Harita para mitra angin oge karasa. Nebak kana dangdaunan di dinya tapi henteu ngagelebug ieu mah angin teh para wargi sadaya ngahiliwir cenah kitu kaayaanana. Cing sok atuh. Nyimas, carioskeun ka si Kakang lah. Geus teu sabar si Kakang teh. Pangpangna mah yang geura eta we panggih jeung Ki Ajali teh kitu. Abot naon teh? Kumahanya perkawis abot sareng henteu nama gumantung kana pasaratan salira atuh Kakang. Murang kali alit di piwarang nereke naek kana tangkal nu dahana luhur, tangtos aboteun. Tapi keur jajaka nu keur memejeuna bala kesenteng mah, keur memejeuna buta tulang buta daging, wah janten halangan atuh Kakang naek ka nu luhur oge. Omong Nyimas Wulansari. Lamun keur pangkat si Kakang ye, kira-kira sanggup moal ye. Kira-kira cing taksir ku Nyimas. Cek Mang Lendra beuki wanoh bae cenah para mitra dina obrolan-obrolanana. Nya percanten atuh si Kakang mah. Da teueuh menak atuh. Menak mah kedah tiasa ngajenan diri, nyaeta ku jalan mampu ngajalankeun hal-hal anu sifatna ngajagi kahormatan Kakang. Cek Nyimas Wulansari deui para mitra sadaya. Harita teh gancang Mang Lendra harita teh nyarita deui. Sok atuh sebutkeun naon wae pasaratanana cing sok. Naon wae pasaratanana teh lah. Pokona mah caritakeun we ka Kakang.
para wargi anu mulia. Kaayaan sisi talaga memang atuh matak nyugemakeun. Malah kalan-kalan ge cenah para mitra angin ngahiliwireun nebak ka eta dangdaunan. Dangdaunan oyag-oyagan katebaku angin teh. Tapi angin ge ieu mah angin meni matak genah karasana. Atuh matak cenah para mitra nimbulkeun resep cicingna di dinya. Lain angin anu ngagelebug matak pikawatireun. Sato-sato sisi cai di sarada matak waas. Kaayaan di patempatan maklum cenah eta teh sisi talaga. Para wargi anu mulia, cai talaga eta meni ombak-ombakana katebaku angin. Matak waas katingalina para mitra sadaya. Ombak leutik pating surungkui sisi talaga. Meni matak bunga karasana komo ayeuna Mang Lendra babarengan jeung hiji istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lir ibarat putri turun ti kahyangan teh lain bobodohan. Nyaan istri anu geulis ditilik ti gigir lenggik ti tukang lenjang teh lain bobodohan cenah nyaan geulis lain kaulina. Para mitra pamiarsa, Nyimas Wulansari napaan nataan rupa-rupa pasaratan. Pasaratan-pasaratan anu memang cenah nu kudu dicumponan di mana cenah boga kahayang di Pulau Majeti mah kitu. Nya eta para mitra rupa-rupa pasaratan nu kudu dicekel ku Lendra. Eusina enteng-enteng bangga. Kitu cenah para mitra sadaya ceuk ujaring carita. Kahiji para mitra sadaya atuh cenah ulah ngabohong. Malah Nyimas Wulansari anu nyarita langsung ka Mang Lendra. Tah kitu geranya nu kahijina mah nyaeta teu kenging ngabohong. Pokona mah upami hoyong lebet ka Pulau Majeti kahiji teu kenging ngabohong. Urang teh teu kenging dimodalan ku rasa bohong. Janten upami urang ngabohong lebet ka Pulau Majeti moal tiasa lebet atuh Kakang. Ulah ngabohongnya. Sumuhun kahiji ulah ngabohong tak kitu. Kaduana kumaha nyai? Kaduana mah ulah babari muka Rusia. Tak ieu nu kaduana Kakang kedah diemutkeun ku si Kakang. Jadi nu penting nu kaduana teh ulah babari muka Rusia. Kaduana ulah babari muka Rusia nya. Nya atuh Nyimas. Meureun mun ieu mah ulah comel kitu meureun nya. Pokona mah ulah comel lah kitu. Mun disebutkeun Rusia ulah diucap Aceh kitu ka batur maksudna mah kitu meureun nya. Jadi pokona mah ai kangaranan Rusia mah atuh dangaranna ge Rusia kitu. Ulah dibuka kitu ai Rusia mah. Pokona ulah diucap Aceh lah. Kangaranan ge Rusia kitu. Terusna kumaha cing atuh. Pokona mah si Kakang mah hoyong uninga we babakuna mah. Pasaratan nu katilu nyaeta cing naon pasaratan nu katilu teh Nyimas? Ceuk Nyi Mang Lendra neuteup seukeut ka Nyimas Wulansari. Beuki dieu teh meuni asa beuki resep para mitra ningali pamenteuna Nyimas Wulansari Lendra teh. Atuh harita Nyimas Wulansari nataan anu katilu. Di antarana cenah nu katilu teh. Nu katilu nyaeta kedah hormat sareng tumu kana aturan-aturan anu didama di Karatuan Pulau Majeti. Tah kitu hartosna mah teu kenging dilanggar. Tah eta janten upami hoyong lebet ka Pulau Majeti di ditu teh seueur aturan-aturan. Tah aturan eta teh teu kenging ieu teu kenging pokona mah teu kenging dilanggar we kitu tah Kakang. Nya merenah we atuh. Da asup ka hiji nagara kudu taat kana aturan mah nu dijieun ku nagara eta. Da memang kitu biasana. Da tiap nagara ge aya aturanana tuh Nyimas.
pokona malahnya jelas we eta mah teu meunang dilanggar kitu da aturan teh kudu ditanyeurkeun kitu tah lamun aya aturan teu bisa ditanyeurkeun hartina eta nagara teh berarti lemah dina ngurus nagara pang-pang nama para pamimpinna kitu meureun alus teh alus pisan nyi mah satuju kakang mah terus terang kakang ge satuju lah pokona mah baris tumut teh kana aturan-aturan waya di ditu ceuk Mang Lendra kapapanjangan atuh harita teh para mitra memang pasaratan geus disebutkeun cenah para mitra sadaya geus kitu mah atuh tuluy Nyi Mas Wulansari nyarita deui upami kitu mah mangga atuh urang laju deui ieu lalampahan teh ceuk Nyi Mas Wulansari. Para wargi anu mulia sabada harita Nyi Mas Wulansari nerangkeun aya 3 perkara di antarana bae cenah lamun asup ka nagri atawa ka karajaan Pulo Majeti kahiji ulah jelema tukang ngabohong. Jelema tukang ngabohong atawa ngabohong di Pulau Majeti baris katohyan. Engke akibatna aya mamalana. Kaduana teu meunang muka Rusia cenah di Pulau Majeti mah. Kaluar ti Pulau Majeti teu meunang muka Rusia sing sakur anu kajadian di Pulau Majeti. Pon kitu deui nu katiluna para mitra. Kahiji tadi kadua nu katiluna nyaeta atuh di antarana para wargi sadaya kudu nurut kana aturan-aturan nu aya di Karajaan Pulau Majeti. Nya geus kitu mah para mitra sadaya Mang Lendra harita teh atuh nuluykeun perjalanan jeung Nyi Mas Wulansari ayeuna mah nu ngawelah parahu teh Mang Lendra para mitra sadaya. Kaayaan atuh di perjalanan kumanehna tuluy atuh disungsi memang para wargi dina ngoning manehanan di perjalanan teh si parahu teh nepi ka meulah pepedut anu ngahalangan jajalaneun memang para wargi anu mulia geus kitu mah beuki lila beuki jauh ngawelah parahu nyaeta sanggeus norobos pepedut anu kandel ana breh teh pamandangan mata kookeun. Ayeuna mah cai talaga teh teuing ku bening caina herang ngagenclang. Nyaan cenah mata kebetah matak tumaninah mun cicing di dinya. Malah mah katingali laukna ge meni pating kocepat. Lauk anu gede pating gudibeg. Kitu kayan eta patempatan. Angin atuh cenah para mitra ngahiliwir di dinya mah meni matak betah karasana pikeun Mang Lendra malah mah para wargi sadaya manehna ge hookeun luar biasa kayan di dinya teh naha atuh meni sakitu matak pikabetaheunana lamun dibandingkeun jeung tempat cicing manehna nyaeta dirancah di dieu mah geuning sagala teh kabeh nu aya di dinya matak pikaresepeun matak pikabetaheun. Nya para wargi anu mulia malah deukeut daratan beh ditu. Katingali para wargi sadaya aya soang bari kokojayan kaditu kadieu balawiri cenah para wargi. Nyaan jeung pada baturna siga nu bunga heunaker eta sasatoan nu aya di dinya teh para mitra sadaya. Jeung deui atuh geus kitu mah atuh harita Mang Lendra nyarita. Nyi Mas, ari ieu teh patempatan teh masih kene bagian ti Rawalapok. Di mana itu Nyi Mas banawi atuh? Cing atuh terangkeun yeuh. Aduh, mawi si Kakang mah ada hookeun ieu teh asalna meh langsung nyepangan patempatan sabelas ieu teh. Nah ieu teh masih kareh ku Rawalapok kata nepi kumaha? Cek Mang Lendra. Rurat reret kasisi kagigir. Asa kakaraeun saumureun nyunyungun hulu cenah para mitra cicing di Rawalakbo. Nuturkeun juragan bendara wadana Raden Bratanagara. Wadana tirancah teh para wargi. Manggihan patempatan sarupa kieu
menikah cida asrina, menikah cida mataka cenah tumaninahna, lamun seug cicing didinya. Nya harita ge para wargi sadaya, eta atuh Nyimas Wulansari gancang ngajawab kasing sakura pertanyaan anu ditujulkeun ka manehna, pang nama anu bieu ditanyakeun ku Mang Lendra teh. Nya sumuhun atuh, nah kumaha kitu? Ngaros heran kitu si Kakang. Sumuhun ieu teh daerah teh lebetna teh nyanten lebet ka ieu ka Rawalakbok, ieu teh sadayana oge, ceuk Nyimas Wulansari. Yai, nyai si Kakang mah eta we sumuhun. Rasaan teh di palebah dieu mah meni asa leuwih asli, leuwih enak. Pokona mah nya anya asa kakara si Kakang mah asup ka daerah ieu teh yeuh. Aduh, nya ieu patempatan meni enak ieu. Ampun jeung. Apanan di bagian sejenna mah Rawalakbok teh keur disaatkeun. Kakayan geuleudi, keur ditaluaran. Atuh batu-batuna dijelegur-jelegurkeun. Nya pokona mah sisirancana aya nu dibukbak pokona mah. Jang jalan cai, sangkan cai ngamalir ka ditu. Pang-pangna mah ka walungan ieu, walungan Citanui. Tak kitu mah ge nyai. Tapi nah, di patempatan ieu mah meni asa kakara si Kakang mah. Panggih ka dieu teh nyaan terus terang we. Yuh, aduh eta meni sakieu aslina. Ampun deing, itu lauk meni pating kocebak. Pating kucibak. Eta nyaan. Aduh, ampun. Eta lauk nu badag nu pating gudibag kitu. Eta kancra meni sagede-gede kitu. Eta mah ampun. Coba kancra beureum deui. Nyaan. Da di bagian sejen mah lauk ge geus pada ngaraalaan. Cai ge pan saat kari leutak jeung embel we. Tapi nah, atuh di dieu meni sakieu hebatna. Sakieu aslina. Cai ge meni herang ngagenclang kieu. Ampun ding. Nya lamun seug mani teh matak genah di dieu mah. Aduh. Nya nyai. Terus terang ieu aduh. Nyimas, Kakang mah asa heran ieu teh. Atuh kacipta we nya, upami di dieu ge sami direksak mah jiga kitu Kakang. Ari di dieu mah teu direksak kitu tah. Malah dipiara, diropea, dijagi, didama-dama, hartosna masing sakur, atuh kaayaan alam teh dijagi, didama-dama, henteu direksak. Nyamun direksak mah sami we panginten, sapertos di tempat si Kakang kitu nu we oge. Janten urang dieu mah sadayana oge leres-leres teh nyepeng tali ka tarali karuhun teh kitu atuh da Kakang, ceuk Nyimas Wulansari. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga kaherana Mang Lendra luar biasa. Harita teh ningali kaayaan di eta patempatan, malah disebutkeun cenah para wargi sadaya. Di eta tempat teh nyaeta geus rekanya ka nuju ka Pulau Majeti teh para wargi. Yeuna cenah urang dinya mah ngaropea alam teh. Atanapi para mitra sadaya ngajaga alam teh leres-leres. Diraksa cenah para mitra bener-bener dijaga sangkan ulah nepi ka ruksak. Nyimas Wulansari nerangkeun kaayaanana. Mang Lendra teu nemalan sabab keur jongjoni tenan sakura tetenyoan para mitra sadaya nu arenda. Uluh itu lauk meni badag kitu meni pating gudibag. Ampun deing keur arocon jeung papada baturna. Ayuh. Heran Kakang nyai nya. Aduh Nyimas heran Kakang teh. Nya ari urang Pulau Majeti teh tara ganggu kana lauk kitu. Nah rakyatna teh teu barutuheun ku lauk kitu. Eta lauk meni segede kitu jiga nu tara di ala we. Nya atuh Kakang mah heran atuh. Aduh, ampun deui. Ceuk Mang Lendra tutunjuk ka hanapeun parahu. Sabab parahu teh jiga ditutur-tuturkeun ku lauk gelede, cenah harita teh nya kana sagede-gede pingping atawa bitis jalma dewasa mah kudu cenah para wargi eta lauk teh meni baradag naker.
katingali kancra nage atuh cenah meni badag naker harita teh mata khookeun pikeun Mang Lendra da di tempat maneh nama diranca langka cenah para mitra lauk sagede-gede kitu teh sameme anjog nepi ka sagede kitu ge geus di alamanten cenah lauk-lauk diranca mah saterusna Nyi Mas Wulan Sari ge nyarita deui sami we Kakang urang Pulau Majeti ge sami butuh ku tedaeun mung bae henteu sarakah urang Pulau Majeti mah Kakang mun nginum tambah henteu hanaang mun dahar tambah henteu kalaparan teuing kitu moy oge dina nguyang kaperluan teu boleh mipit bari amit teu boleh ngala bari bebeja urang Pulau Majeti mah kacida hormatna ka alam teh tur pageuh dina papagon nyaeta ngertakeun bumi lamba Kakang kitu moy oge janten hasilna saperos ayeuna kieu tah ieu teh hartosna mah kumargi urang Pulau Majeti leres-leres dina nggoning tuhu kana aturan anu parantos aya upami henteu satuhu mah tangtos we kana reksakna kitu nu manggieu ke Kakang atuh janten nya eta mah sapertos nu katingal ku Kakang ayeuna we ceuk Nyi Mas Wulan Sari para wargi sadaya harita teh atuh cumarita panjang lebar sabot kitu para mitra sadaya Mang Lendra mah awakna geus boborot ku kesang padahal ngawelah teh asa can lila-lila teuing cenah tapi kesang meninga garajat padahal di eta patempatan teu panas-panas teuing tapi naha atuh eta kesang nepi ka ngagarajag ngoprot saawak-awak kitu kaayaanana Mang Lendra ningali kaayaan Mang Lendra jiga nu cape ngawelah eta parahu saterusna Nyi Mas Wulan Sari harita teh cumarios cobi atuh giliran jisim abdi Kakang ceuk Nyi Mas Wulan Sari harita teh para mitra sadaya maksudna mah cenah rek ngagantian ngawelah eta parahu da katingali Mang Lendra meni sakitu capeunana atuh dina kaayaan kitu teh Mang Lendra para mitra dipenta ku Nyi Mas Wulan Sari sangkan cenah Nyi Mas Wulan Sari anu ngawelahna manehna oge para mitra asa naon teh seolah-olah harga diri cenah moal nya cenah manehna babarengan jeung hiji cawene geulis ari cawene kudu ngawelah sedeng manehna sorangan raos ongkang-ongkang tungtungna para mitra sadaya harita Mang Lendra teh ngajawab teu kedah nyi moal nya atuh istri migawe pagawean kasar seperti kieu aduh teu kedah atuh sabiakeun nya mah ku si Kakang ieu mah heun lah ieu mah tanaga sakieu biasa si Kakang mah jadi lemur ge kana tukang gawe atuh narokan suluh jeung sajabana kitu tah jadi nya eta cewe ayeuna ngawelah perahu teu naon soal ngoprot kesang sakieu mah da teu naon hitung-hitung olahraga we si Kakang mah kitu tah nyai ayo cek Mang Lendra bari manehna ge ai capek mah para mitra teu wudu kulantaran memang bener ngarasa capek luar biasa ngawelah eta parahu para mitra pamiarsa kumaha atuh dikitukeun ku Mang Lendra cenah para mitra moal nya aya awewe make kudu migawe pagawean kasar model kitu dina ngoni ngawelah parahu eta Nyi Mas Wulan Sari ngajawab siga nu enteng ngeunaker atuh nya teh sabios-bios Kakang da di nagara Pulau Majeti mah pameget sareng istri teh satata dina midamel atawa migawe kawajiban taya nu dientengkeun taya nu diberatkeun di Pulau Majeti mah sami-sami we nu sakinten tiasa didamel ku istri ge didamel kitu di Pulau Majeti mah atah kitu nu moy ge Kakang ceuk Nyi Mas Wulan Sari nya nu mah kudu adil tuh tapan tadi Nyi Mas geus boga giliran nyai na mah giliran si Kakang we
atuh dina ngawala parahu teh kitu pangpang nama. Nya kitu tah. Yo urang tuluykeun ieu perjalanan teh lah pokona mah. Harita para wargi sadaya Mang Lendra nyarita. Bari awak mah tetep boborot ku kesang cenah bakat ku capek. Da nya ai capek mah cenah para mitra teu beunang dibohongan. Nganya kitu atuh. Sabab tanagana sabenerna mah geus meh beak manehna teh kulantaran capek teh mireungeuh kitu Nyimas Wulansari nyengsirikeun kana kalakuanana Mang Lendra anu jiga nu heueuh gede tanaga padahal ningali kaayaan tanagana beuki ngurangan bae. Tungtungna para mitra Nyimas Wulansari nyengsirikeun. Naon Nyimas? Make nyengsirikeun sagala. Aya wae Nyimas nya. Yuh. Make nyengsirikeun sagala atuh kasih Kakang. Ieu mah yeuh sok araraneh teuing. Mang Lendra jiga nu kasigeung para mitra ku nyaeta seurina Nyimas Wulansari. Tapi Nyimas Wulansari anjeunna tulus nyarios deui. Numawi Kakang, jisim abdi mah seuri sotenan kumargi salira lepat ngahartoskeun satata dina keadilan teh Kakang. Ceuk Nyimas Wulansari bari nungkupan bibir dina nyaritana. Atuh puguh we pikeun Mang Lendra mah beuki matak pogot ngobrolna. Ningali kaayaan kitu meuni basa beuki geulis Nyimas Wulansari teh. Harita teh tuluy Mang Lendra nyarita deui. Nya kumaha kitu? Urusan Kakang tadi nyebutkeun hartosna lepat dina naon teh satata teh kumaha maksudna? Maksud Nyimas teh cing atuh carioskeun ka si Kakang ayeuna. Ceuk Mang Lendra. Panasaran manehna kulantaran manehna mah can ngarti kana naon-naon nu dipimaksud. Nu dimaksad awewe sareng lalaki kedah satata teh Kakang. Upami mampu dina pasaratanana. Ari teu mampu mah atuh teu kedah maksakeun Kakang. Anyakal we nya Kakang waktosna ka Bujeng Seep.